wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Panuhun anu kasuhun ka guru urang sadayana. Wujud syukur urang ka Allah. Ngan kumargi syukur teh rasa, syukur teh hakikat. Di mana-mana ngaraning rasa, ngaraning hakikat kudu diebrehkeun, kudu diapalkeun, kudu jadi pagawean. Jadi syukur teh kudu ngajuglu dina jero kahirupan, di antarana syukuran urang boga guru, urang miara kana amaliyah sareng tata cara anu parantos diwurukeun ku guru urang sadayana di antawisna ieu acara manaqiban. Atuh kali teh eta urang doakeun guru urang pamugi aya dina kesehatan jasadna, Amin. aya dina keluargana sadayana, aya dina kabarokahan ngalir ka urang sadayana salaku jamaah mantena. Kuring teh lamun tausiah di majelis ieu sok ngadaregdeg kemudi. Ngadaregdeg teh ku ngaran majelisna jadi sokna gebar. Kulantaran ari ngaran teh mawa sifat jeung ngaran teh aya wujudna. Lamun ngaran disebut pasti karasa sifatna, pasti hadir wujudna. Jadi lamun disebut intan cermin hati teh sok ngoleang gitu. Yang lain ngabahas eta. Yang lain ngabahas eta. Urang ngagem hiji amalia, ngagem hiji tata cara anu turun temurun diwariskeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalebet jadi tata titi sareng amalia anu dipiara salami Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jumeneng. Silsilah ka-18 ieu thariqah teh nyaeta aya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rek kusaha bae nami Tuan Syekh Abdul Qadir teh sok disasambat. Rek di majelis-majelis, rek dina lebet tawasul, lain ukur ku urang salaku jamaah thariqah, tapi anu teu acan galuh talkinan thariqah oge sok nyanyambat nami Tuan Syekh Abdul Qadir ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, biasana kan gitu. Ngan namina disasambat, ngan agumanana diapi lain. Dikir jahar, dikir anu nganggo sora anu tarik teh eta teh ageman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dinaman qobah anu tadi diaoskeun ku kersana Kang Ustad Eko. Didinya aya hiji kisah, aya hiji cerita numutkeun kasaharian Tuan Syekh Abdul Qadir. Nalika dugi waktos Isya, dugi ka tengah peuting Tuan Syekh Abdul Qadir sok lebet ka kamarna, nyepen di kamarna, zikir jahar, zikir tarik ti Isya dugi ka tabuh 12 wengi. Zikirna teh urang mah zikir setengah jam ge geus cangkeul pan luar biasa. Tuan Syekh mah timimiti Isya dugi ka tengah peuting teh zikir jahar, zikir tarik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kunaon zikirna kudu tarik, cenah da Allah mah deukeut. Deukeut teh ceuk nu ngarasaeun. Urang mah teu pernah ngarasa kehadiran Allah. Cirina naon? Unggal poe nu datrungsing ku kahirupan. Ciri urang teu pernah ngarasakeun kehadiran Allah teh rudet unggal poe ingetna teh kana masalah kahirupan, kana kakurang kahirupan. Dalamun bener inget ka Allah dina unggal poe unggal waktu, urang teh moal pisan katuturkeun ku masalah kahirupan. Atau lamun kitu mah ulah usaha ulah digawe, lain ulah usaha lain ulah digawe. Tapi dina jero usaha bari eling ka Allah, dina jero gawe bari eling ka Allah. Ngan moal tiasa ieu karaih
ku setiap-tiap jalma mukmin, setiap-tiap jalma muslim tanpa zikir, tanpa eling ingat ka Allah. Da zikir nu sanyana mah ingat. Kumargi makna zikir teh seueur mancaura dina rupi-rupi kitab, rupi-rupi terjemahan. Zikir aya nu nyebatkeun, zikir teh maknana nyebut. Lamun zikir maknana nyebut kacida babarina kulantaran budak TKG bisa nyebut la ilaha illallah, bahkan geus garisaeun nulisna. Budak SD ponya kitu deui, paseh nyebutkeun la ilaha illallah ngan boga teu inget ka Allahna. Bisa jadi bahkan pastina dina nalikana ngucap lisan kana la ilaha illallah, pikiran mah teu ka Allah ieu. Naon sababna? Sabab can pernah panggih jeung Allahna. Inget teh da ku pernah panggih. Kuring inget Kakang Ustaz Udi kulantaran panggih wae di cermin hati. Jadi weh inget da geus panggih. Kunaon teu bisa inget ka Allah da unggal poe panggihna jeung hutang, jeung masalah, jeung kahirupan, tagihan Bang Emok, unggal poena datang ka imah. Jadi inget teh kadinya lantaran amplop unggal poe jeung Bang Emok. Jadi ingetna teh ka Bang Emok lain ka Allah ieu. Nah kulantaran kitu kudu diseringan manggihan Allah teh kumaha carana atuh manggihan Allah teh. Kumaha carana panggihan Allah teh mimiti nu kudu dipanggihan lamun urang hayang apal. Karena hakikat zikir, karena hakikat ingat ka Allah, nu kudu dipanggihan teh hate urang heula. Kumaha cara manggihan hate urang? Pikiran kedah kempel heula. Dina emutan urang teh kedah kempel heula. Carana kumaha? Ku digorowan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Arwi sadayana ingatan urang teh anu napel dina pabrik, anu napel di pangkalan ojek, anu napel di warung, anu napel di toko, anu napel di emperan-emperan jalan, anu napel di trotoar. Ingatan urang teh tak geuning awak mah bisa jadi aya di dieu ngaji, ngan ingatan mah teh marana ieu teh. Nu ngajina geuting sabaraha urang mah ieu teh. Sabab naon pikiranana tah? Hakikat diri urang teh pikiran urang. Ieu pikiran urang teh kudu balik ka imahna. Di mana imah pikiran urang teh? Dina hate tempatna. Sabab qulubul mukminin baitullah. Ari hate jalma-jalma iman teh teh imahna Allah. Naon geuning Allah aya dina hate. Lain maksud Allah aya dina hate, tapi sifat-sifat Allah bisa kapanggih ku urang dina hate. Sabab nu ngarasakeun nya hate, nu ngarasakeun welas teh hate, nu ngarasakeun deudeuh teh hate, nu ngarasakeun sabar teh hate. Kunaon hate? Karasa nyaah, karasa deudeuh, karasa welas, karasa asih, karasa sabar, karasa syukur. Sabab deukeut jeung wujud nu boga syukur, nu boga sabar, nu boga welas, nu boga asih. Saha eta? Gusti Allah. Sabab da sabar manu Allah, as-sabur teh pan sifat Allah, papai Asmaul Husna. Asyakur teh pan sifat Allah, papai geura Asmaul Husna. Rahman Rahim welas asih teh pan sifat Allah, karasana teh ku hate. Kunaon karasana ku hate? Sabab bagian diri urang nu pang deket-deketna jeung Allah teh nyaeta hate urang. Ngantara pernah dipanggihan hate urang teh ku urang teh da urang mamangkatan wae, tah pikiran urang mamangkatan wae. Matak dina nalika dititah menta tulung teh teu nepi-nepi. Rek nambut ayat si Akang. Ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma nu iman. Nu teu iman? Hei, dan udah gerona ge nu iman. Hei jalma-jalma nu iman, nu kumaha nu iman teh? Cek keterangan kitabna kitab Tanqihul Qaul ngaraning iman teh tasdikun bil qalbi, ngabenerkeun ku hate. Kumaha ngabenerkeun ku hate teh? Ngomong hate teh heueuh bener Gusti salira teh aya. Lain cukup ku kitu. Ngarani ngabenerkeun teh ngarasakeun rasa sifatan-sifatan Allah.
karasa welasna, karasa deudeuhna, karasa asihna, karasa sabarna, karasa agungna Allah teh, karasa akbarna Allah, agungna Allah teh. Geus can karasa. Encan jadi dina palebah tas dikun bil qalbi oge urang teh geus KO. Contoh salat Allahu Akbar cek saha? Cek bibir. Naon maknana artina? Allah anu maha besar, Allah anu maha agung. Bibir ngomong Allahu Akbar, pikiran apel dina hutang. Pikiran babarengan jeung debt kolektor. Cenah Allah teh maha agung, geuning leuwih agungan debt kolektor. Geuning leuwih agungan Bang Emo. Dan nu kapikiran dina jero salat teh awak we aya dina luhur sajadah, tapi pipikiran mamangkatan ka ditu ka dieu sedengkeun ngaraning husuk teh cindekna pikiran dina hate inget ka Allah teu poho-poho husuk ngaranna. Urang husuk oge inget kana Bang Emo teu poho-poho husuk ka Bang Emo. Inget kana masalah teu poho-poho husuk dina masalah. Tingali jelema nu boga masalah tawaran dahar hek. Daekeun moal sabab pikiranna keur aya dina masalah. Jelema salat sanajan aya nu laliwat di hareupeuna moal ngarasa kaganggu jeung moal nyarekan. Da ka awal lain ka jelema, kunaon sok nyarekan ka jelema nu sok ngaliwatan salat sih barina. Siapa salat aing ngaliwat? Nah, berarti salatna ka mana eta? Sia. Bisa we kabatur geuninganan urang teh nya. Oh, sian can kitu ning urang nage bereskeun keneh. Hate urang nage bereskeun keneh tong boro meberes batur tong boro ngangon batur geuning urang ngangon diri sorangan oge can bisa. Tang ngangon pikiran urang ge urang teh geuning can bisa. Mata kitu ngaraning iman teh ngabenerkeun ku hate. Kumaha ngabenerkeunana? Heueuh di dinya geuning hate urang nu ngarasa welas teh. Oh, welas teh geuning sifatan Allah. Jadi lamun urang welas ka kepada jalma teh geuning Allah keur make urang. Ikrar we tah di dinya teh la ilaha illallah. Kakarak sah ta la ilaha illallah na teh sabab hate geus ngabenerkeun kana sifatan-sifatan Allah anu dibikeun ka hate ta ku Allah teh. Ka hate urang. Ai hate urang ayeuna eusina naon? Sok absen. Si kesel didinya ngontrak, si ambek menggon didinya, amarah kararumpul keur ngopi didinya teh, terus deui hasud balata, ya, teras deui tulul amal panjang cita-cita, isukan kudu boga anu, cumpon anu, tulul amal isukan awak aya dina poe ayeuna, pikiran dina poe pageto, dina bulan hareup, dina taun hareup, capek. Sabab naon diajak wae mangkat pikiran teh tulul amal cek ulama dina kitab-kitab tasawuf disebut teh tah dikir teh supaya urang tong inget kana nu kararitu sabab nyiksa dahar jeung teri inget kana daging nyeri sia sabab naon pikiran apel dina daging aya nu disanghareupan teri teu iman nu kitu teh teu ngabenerkeun kana hate yen nu keur disanghareupan teh teri hayo diangon jeung daging. Jadi teh syukuran, leungit syukurna sabab naon? Pikiranana eueuh di dina diri urang mamangkatan wae tah si pikiran teh. Mata kuas ya ayyuhalladzina amanu hei jalma-jalma nu iman, nu bisa ngabenerkeun ngeunahna la ilaha illallah, nu bisa ngabenerkeun ngeunahna iman, nu bisa ngabenerkeun tah sifat-sifatan Allah, istainu pek minta tulung. Jadi lamun geus bisa ngabenerkeun ayatna Allah, hadirna Allah, menang minta tulung tah ieu ciri kunaon urang ngadua mah ngadua salat mah salat geuninganan hararese dicumponanana ku Allah teh naon sababna ingetna ge encan da ngadua hayang anu pikiranna geus di dinya teu inget ka Allah ieu pikiran geus di dinya tah mangeran teh geuning ka dinya urang teh ngadua teh alatan eta ibadah we digadekeun kana kahayang jadina teh beki jauh jeung Allahna. Da urang mamangkatan teh jeung kahayang. Lain ulah boga kahayang, ngan sing cindek ieu diri dicukupan ku Gusti, ibadah we sing bener beberes. Engke dina perjalanan ibadah urang dibere kasadaran diri, geuning bener wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Tepati-pati aya anu ngarayap di luhur bumi kecuali Gusti geus nanggung jawab kana rezekina. Oh geuning bener, wa ma min dabatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Tepati-pati aya nu ngarayap di bumi kecuali eta ubun-ubunanana nu ngarayap di bumi teh dikitu dikieu teh geuning ku Gusti. Apa we diri urang teh teu daya teu upaya tah kitu la haula wala quwata illa billah teh. Pagawean eta teh lain bacaan. La haula wala quwata illa billah dibabaca unggal poe ai aral keukeuh. Naon sababna teu dipaehan si aralna. Tah dikepugan tah nu aya dina hate urang teh ku zikir jahar teh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mararangkat tina hate urang teh aral mangkat, subaha mangkat, turul amal mangkat, hasud mangkat, sifatan-sifatan nu goreng mangkat. Disebut we cek tasawuf nu kitu teh taholi ngosongkeun diri tina naon tina perkara-perkara anu goreng. Dikosongkeun diri urang teh matak ngaraning kholwat nu sanyana teh lain cicing di gunung aja oh geus sorangan. Ari kholwat nu sanyana teh ngosongkeun diri urang tina naon tina perkara-perkara anu goreng, tina pikiran-pikiran anu goreng, hate dikosongkeun tina sifatan-sifatan anu goreng. Ngan moal bisa eta teh nepi ka ilaha ge moal bisa lamun teu make alatna. Lamun rek sasapu teh pan kudu make sapu. Rek ngepel kudu make kain pel. Rek meresihan jukut kudu make mesin rumput. Rek memeres sifatan goreng supaya mangkat tina diri urang kudu make la ilaha illallah. Sabab likulli syai'in shaqalah. Wa shiqalatul qalbi la ilaha illallah. Cek dina kitab Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir eta nu nyarios. Ngariwayatkeun hadis likulli syai'in shaqalah wa shiqalatul qalbi la ilaha illallah. Pikeun saban-saban perkara teh aya pembersihna. Pembersih hate teh nyaeta la ilaha illallah. Dibersihan tah. Ngan la ilaha illallah nu mana dihan. Matak layu pidu dzikra illa layu pidu dzikru illa bitalqin min syaikhin mursyidin. Moal mere paedah zikir nyebutna urang kana kalimah zikir nyebutna urang kana kalimah la ilaha illallah illa bitalqin min syaikhin mursyidin. Kecuali ku ditalqin. Naon ditalqin teh diwurukeun tah usaha min syaikhin mursyidin ti guru anu nuduhkeun. Tah guru teh nuduhkeun pas nalkin urang teh tah hate maneh teh eta beungkeut ku zikir beungkeut ku inget ka Allah. Pikiran urang teh dibedol tina kahirupan teh ku guru teh bras we kana hate karasa ingetna tah. Jadi guru teh lain hungkul mere kalimah la ilaha illallah tapi mere inget ubara we ta ku amalia ku riyado ku zikir di bumi sewang-sewangan ku zikir di majelis sewang-sewangan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Pikeun naon? Pikeun ngubar ingetan eta tah nu mimiti dibikeun ku guru. Ngagolosonna pikiran kana hate, balikna pikiran kana hate, didinya we disebutna tenang. Jelema lamun cicing di imah pan tenang. Dahar tinggal dahar. Ya. Nginum tinggal nginum. Sare tinggal sare. Sanajan kahujanan da cicing di imah. Ya. Sanajan loba masalah da cicing di imah. Cicing dina hate teu ngarasa. Taun moal kahujanan. Ari hawa hujana mah tiis pasti karasa. Ngan moal jibruk da cicing di imah. Pikiran urang lamun di hujanan masalah wae jibruk. Kunaon? Bongan teu balik ka imah, teu balik kana hate. Hate teh tempat ketenangan. Dadak we keterangan tah. Dina Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Saenyana ku eling ka Allah teh bisa ngajadikeun hate tenang, tingtrim, ayem, adem teh. Teu boga duit, hihi. Tagihan loba, gitu. Keur sorangan, sudah saya sorangan. Gitu. Gelo ngaranna. Kitu tah udagan eta geuning kabagjaan. Bagja teh ngaranna aya di imah atuh. Ngaliwet tinggal ngaliwet, ngopi tinggal ngopi. Bagja we tah bukti janji Allah teh geuninganan. Naon? Fadkurullaha katsiran. Ingat ka Allah sing loba, ingat. Lain maca la ilaha illallah, ingat di titah lagi.
maca mah eta mah nganterkeun ingetan tah dibedol ku la ilaha illallah nu dibaca ku urang teh tah ingetan teh anu narapal dina kahirupan teh la ilaha illallah la ilaha illallah mun jiga eurat mah eurat diseret balik ingetan urang teh bras we kana hate tenang ngaranna inget nasi loba mata lamun dikir setengah jam hayang bagja 30 tahun teu kaci dan dikirna dengan 30 menit dikirna sing loba inget ka Allah nah sing loba ameh naon la'allakum tuflihun ameh urang teh bagja ameh urang teh bahagia lantaran naon urang teh bagja jeung bahagia teh kulantaran lamun bagja kubruk di juru brok di panto ngalayah di tengah imah seseuheun duit bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah kakarak bagja urang mapan gitu tapi lamun isukan jang meuli beas pan eta teh kolangna luar biasa silah teh gitu rasa mang wala nabluwannakum minal khaufi wal ju' cenah ge tadi ge dibacakeun dicoba urang teh ku Allah teh ku kasieun sieun teu dahar sieun teu kabayar hutang sieun boga tetangga galak sieun teu dibere nginjem duit ku mitoha loba kasieun diri urang teh nah kulantaran diri urang loba kasieun nya mata ngaraning jalma sieun meureun nyalindung da sieun urang manggeus puguh sieun hayo nyanyahoanan sorangan di kerewek maung mah modal sia masalah teh anggap we maung anu rek ngerewek urang meureun nyalindung urang teh kasaha nyalindungna nyalindung kana pedog nyalindung kana tongkat nyalindung kana pamaledog ameh maungna mangkat dibere ku Allah maungna ditinggalikeun ku Allah ku cahaya da aya cahaya pan urang teh ningali teh kulantaran aya cahaya ditinggalikeun tah ku Allah teh hayo sia tah aya maung rek naon sia sok rek kumaha maneh hayo tah sia aya masalah rek kumaha maneh hayo tah sia kahirupan teh geuning kieu kaayaanana rek kumaha maneh nu cerdas mah teu Allah-allahan deui naon sababna da Allah ningalikeun bedog da Allah ningalikeun rokrap da Allah ningalikeun batu cokot we baledog maungna urang mah geus puguh rek dikerawek maung Allah-allahan keneh ciri zikirna masih di dieu tah can dina pagawean matak ngaraning iman balik deui kana ta'rif iman tasdikun bil qalbi ngabenerkeun ku hate teras ikrar wa ikrarun bil lisan ikrar nganggo lisan wa amalun bil arkan ngamalkeun ku pagawean naon heueuh lamun aya maung cokot tongkat cokot batu jang maledogna ku Allah teh ditinggalikeun solusi masalah teh bray jadi masalah rek sagede kumaha bae moal keueung tukang zikir mah sabab naon yakin ditinggalikeun ku Allah solusina teh kahayang sakumaha gede wae teh keung nu boga irodatna ge Gusti sadar kadinya berbay kahayang teh Gusti ieu rek barang bere pasrahkeun we deui ka Gusti ibadah we deui loyog we isukana teh panggih jeung saha jeung bala nu geus lila teu panggih misalna panggihna teh di pos ronda ai maneh ka mana wae geus lila urang teu ngopi jeung maneh hayu ngobrol jol teh geuningan ngobrolkeun pi usahaeun tah Allah teh pagawean Allah ngajawab tukang dikir nu nyalindung tina kasieun dina kahirupan da boga nyalindung ka Allah jawabanana tah dina kahirupan tah ieu teh iman kana kodok jeung kodar geuninganan iman kana papasten iman kana aturan jeung takran nu ku Allah geus dibikeun ka diri urang sewang-sewangan tah iman teh eta urang teh pan ngaku iman ayo bela agama nya ai kana agamana can pernah ngarasakeun ngeunahna agama teh cirina salat kitu baheula teu ngeunah ban gitu ai ngaraning bebela teh geus karasa geunahna mata wani bebela teh da karasa ngeunahna tah nu karasa ku urang pek teangan disebut we jelema nu bisa ngarasakeun ngeunahna ibadah teh nya eta jelema nu apal kana hakikat aya syariat aya tarekat aya hakikat beh dituna makrifat syariat tata titikna kenah eta ge di jalanan da tata titik salat tirituna kitu ayana teu bisa dirobah
Tapi torekat oke kudu dicuk-cuk. Moal bisa jelema totorekatan, kudu torekatnyaan. Totorekatan misalnya urang ge torekat kieu ge aya talqin zikir teu boga misalna. Urang ge geus torekat sok puasa Senin Kemis. Urang ge torekat sok itu sok ieu ngaraning torekat mah gerbangna teh talqin zikir di guru anu gaduh silsilah nyambung ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggeus ngamalkeun pazikiran wawuh eta jeung hakikat, wawuh jeung berbagai rasa dina jero kahirupan. Oh syukur teh ieu, tenang teh ieu, welas teh ieu, asih teh ieu. Ai kamari naon welas-welasan kamari mah. Cirina welas-welasan kumaha? Barang bere teh lamun batur keur bager. Lamun batur keur korek urangna kan sok embung barang bere. Tah welasna wawadulan eta teh nu kitu teh. Dangaraning Gusti mapan kiamu binapsihi nanjeur teh ku dirina sorangan teh moal kapangaruhan ku batur. Tah urang teh bakal dibere tah sifat kiamu binapsihi teh nanjeur ku diri urang sorangan. Lamun rek nyaah salilana. Seuri-seuri salilana sanajan jelema mah ketut ka urang. Ieu mah ditukangan ku jelema hiji geus asa ditukangan ku jelema sakampung urang mapan pikiran teh. Kakarak ditukangan ku jelema hiji, cilining pikiran urang napal di eta jelema. Saat jelema eta nukang ngak kana hate teh karasa. Tah ieu geuninganan, bageurna hate ngajadikeun bageurna awak urang. Sabab usik malik ieu awak teh geuninganan kuruh urang, ku hate urang. Ruh balik ruh pangkat mah geuning awak teu bisa nanaon, mandi kudu dimandian. Kabayang lamun ruhna geus mangkat mandi sorangan kumaha meureun gitu arembungeun pasti nu ngapanana embungeun nu nyolatkeun embungeun da mayit moal bisa salat sorangan kudu disolatkeun disolatan lain disolatkeun salatna kumaha meureun dikitu-kitu tah mata ieu jarang jelema nu miara kana ruhanina bebersih mah mandi awak eta sapoe bisa 3 kali tapi hate tara dimandian hate tara disikat, hate tara diseuseut. Cirina kot medok eta kokotor dina hate urang, keselan, ambekan, ngadenge pitutur teh ieu mah ngabahas aing jika ieu mah. Kitu. Pelok tak kulantaran kitu kudu dibersihan ku urang ku zikir anu gaduh sanad, ilmu teh kedah gaduh sanad sadayana ge. Fikih kuring misalna, kuring ngaos fikih ti Kiai Zainal Arif Pasantren Darul Hikmah Warung Kadu. Kiai Zainal Arif ngaos pikihna ti Mama Sempur Purwakarta, kitabna Kitab Sapina. Mama Sempur Purwakarta ngaos Kitab Sapina ti nu ngarangna langsung nyaeta Syekh Nawawi Al-Bantani. Geus nepi ka dinya, da sanad Sapina mah nepi ka dinya. Gitu tapi sanad zikir mah tembus dugi ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangarsa kenging otoritas kewenangan pikeun masihkeun la ilaha illallah ti Kiai Haji Abdullah Qasim. Kiai Haji Abdullah Qasim kenging ti Syekh Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin kenging ti Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon kenging ti Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar nu ngadegkeun tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Syekh Ahmad Khatib silsilah ke-18 luhur ayat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kadituna ka Imam Muhammad Al-Baqir, kadituna ka Imam Ali Zainal Abidin, kadituna ka Imam Hasan ka Imam Husain, kadituna ka Imam Ali bin Abi Thalib ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti malaikat Jibril ti Gusti Allah sadayana. Sakitu nu kapihatur pamugi urang istiqomah dina miara hate urang sadidinten pamugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi